Bismillahirrahmanirrahim. As-sahibul jabairi tanya. As-sahibul jabairi sareng ari anu ngabogaan perban. Jabair teh perban. Jamu jabiratin ari lapad jabair eta jamakna lapad jabirah. Bi fathil jim kalayan fathahna jim. Waya jeung ari tu jabirah akhsyabun eta pirang-pirang kayu. Au qasabun atau awi. Tusawa anu di talian, anu dipapakeun. Anu dipapakeun itu aksyab atau anu dilempengkeun bisa dipapakeun. Wa tusyada jeung ditalian itu aksyab ala maudhi'il kasri kana luhureun tempat ieu tempat anu potong atau tempat anu remuk bisa. Liya tahima supaya rapat itu mode. Yamsahu eta ngusap itu sahib alaiha kana itu jabair bil mai ku cai ilam yumkin lamun teu mungkin wa kasih jama naon nasuha mukana itu jabair ya khaufi dururin kana sieuna kamadaratan mimma kana perkara sabaqo anu geus heula itu mah wa tayammamu jeung tayammum sahibul jabairi anu ngabogaan perban fi wajihi dina wajana itu si sahib wa yadaihi jeung dua tangan si sahib kama seperti keunana perkara sabaqo anu geus heula itu mah. Balikan deui. Ieu keur ngajelaskeun anu kamari sebenarna mah. Jadi kan kamari teh anu ngabogaan jabair, sahibul jabair. Sahibul jabair teh nyaeta anu ngabogaan perban atawa lamun lain perban sok kunaon sok kukai atawa lamun teu kukai kunaon ku papan bisa. Biasana lamun aya jelema anu tulangna retak atawa potong ya maka kudu di lagi dekat. Itu yang lagi ngerekam Abi. Yang Umi. Dah berikan dia jadi biasanya kan jelema anu tanganna potong atawa remuk atawa sukuna potong jeung remuk itu biasanya sok dikumaha apa digantungkan di kitu teu meunang naon Pak meunang gerakeun teu meunang gerak Pak supaya naon deui Pak supaya rapat deui kitu nu potongna teh atawa anu remukna supaya naon deui supaya lema aya lema jadi rapat deui engke mata ku tukang bengkel masuk begitu maksudna lain bengkel motor bengkel tulang gitu bengkel tulang kan bengkel motor bengkel tulang ieu mah maksudna bengkel tulang nah pan nu mun remuk teh sok kumaha apa sok make kai pan ya nah terus di perbanan ieu teh teu meunang naon teu meunang gerak kudu cicing kieu gitu atau mun disilakan di rumah sakit kieu we nah teu meunang naon teu meunang gerak. Nah kumaha lamun teh mah aya kawas kamari misalna ye Selfie deui ye. Selfie aya mah budug. Numpak motor
Di hareup aya hayam teu kaciri dipiparkeun kana susukan. Geus kitu labuh. Geus labuh misalna ieu tanganna naon? Potong. Pelotok we. Aduh, tangan Abi potong. Cik Sabi. Geus kitu. Berarti kebekal di kumaha? Di ubaran si tulangna teh. Tangke si tulangna teh ketika di ubaran kudu make naon, Pak? Kai teh. Nah, cenah naon? Cenah lempeng, tusawa teh lempeng di dieu. Tusawa geus lempeng ke karu di kumaha? Di tusada. Tusada teh di kumaha? Di talian. Tapi lamun hayang salatna teu dibalikan deui, samemeh ieu di ubaran teh, ya, ieu di ubaran teh kudu keur kaayaan suci. Jadi wudu heula samemeh di ubaran teh. Samemeh dibeungkeut kitu nya, tah wudu heula. Geus wudu kakara naon? Kakar dibeungkeut. Biasana sok di ubaran. Lamun ku si Oma sok make naon ngaranna teh? Aya ning daun naon? Daun ki urat. Nah, ini ditaplokan. Eta teh keur ngarapetkeun naon? Ulah. Tah geus kitu make naon? Make kayu. Di talian. Di talian. Kieu we, teu meunang rubah, kudu kieu we. Kieu ade kaji kieu. Kemana Silpi bade nangis. Kieu gitu. Teu meunang rubah-rubah. Lamun rubah-rubah engke bakal kumaha deui? Bakal nya moal rapet-rapet gitu. Kudu kieu. Tah engke wuduna, nya wuduna. Wudu sapertikeun biasa, si anu diusapna ieu diusap ku cai. Nah, mantak cek di dieu. Wa sahibul jabair yamsahu alaiha. Anu ngabogan perban itu ngusap kana jabair ketika wuduna diusap. Diusap, kawas ngusap sirah berarti. Ya, kawas ngusap sirah. Sirah kan di kumaha? Diusap. Tah ieu diusap. Ulah di banyu. Angke lamun di banyu rese naon deui? Asa teh deui diusap ku cai. Nah, teruskeun we wudu. Geus kitu tayamum. Nah, mata cek di dieu. Wa ya tayamum wajeng tayamum tuluy naon tayamum kitu itu kaifiyah kuduna jalma anu ngabogaan perban. Gitu, ya. Erek ayeuna karena aya perbana erek ayeuna karena tulang retak potong atawa kamari naon teh buduk teh bebas nu penting keur kaayaan eta dina anggota wuduna aya perbanan maka kaifiyana sapertikeun kitu wuduna. Jadi kamari makan dilewatnya dan dilewat tapi diusap berarti diusap si atas perbana we diusap. Namun ieu keur teu nyeri ieu kudu digoslu berarti dikumbah sakieu. Misalnya teu dieu ka dieu. Tah, teu dieu ka dieu. Berarti anu diusap sakieu. Nah, si ieuna berarti dikumaha? Dikumbah. Nah, kakara ke geus beres wudu kakara naon? Tayamum. Baru naon? Baru we salat. Gitu. Itu kaifiyana anu ngabogaan jabair katawa perban kecuali lamun teh mah ayeuna si perbanna lain dina anggota wudu. Eta mah geus beda. Ieu mah keur gambaran dina anggota wudu. Teruskeun deui. Wa yusolli jeung salat itu si jalma atau si sahib walai adata jeung teu aya deui ngabalikan eta tetep alai ka itu si sahib ingkana lamun kabuktian non waduha neunana itu jabair aya jabair tegasna mah perban ala tuhrin eta tetep dina kerkaayaan suci. Tah mata cek urang tadi ketika ayeuna ieu di ubaran jeung di perbana kudu keur kaaya naon suci. Jadi salatna ketika make perban keneh atawa wuduna wudu tayamum keur kaayaan kitu salatna teu kudu dibalikeun deui. Lamun makena keur kaayaan naon suci. Kumaha lamun makena keur teu kaayaan suci boga naon boga hadas. Lamun keur make perbana boga hadas, maka salatna kudu dibalikan.
Wajib salatna wajib ngan wajib iadah. Gitu. Ada deh. Wajib iadah teh wajib di kumaha? Wajib dibalikan deui salatna. Lamun make perbana ieu selama saminggu terus ketika make perbana ieu boga hadas, teu boga wudu. Maka selama saminggu eta di samping wajib salat oge wajib iadah, wajib dikodoan. Teu. Lamun mung dikodoan, make jabairna ieu kudu keur kaayana suci. Kudu boga wudu heula, kakara di kumaha? Ditaplokan jeung dibelit. Nah, lamun geus dibelit kitu, maka salatna teu wajib iadah, teu wajib dikodoan deui. Nah, hati deh. Bisi sing hiji waktu sapertikeun kitu data apa naon mah pan? Jelema mah. Tamatak cek di dia kitu. Wala ya adata alaihi in kana wadhuha ala tuhrin. Oh, lamun keur kaya naon? Suci itu wajib iadah. Berarti lamun teu mah keur kaya boga hadas wajib naon? Iadah. Wa kana jeung kabuktian itu Allah fi ghairi adha'i tayammumi eta tetep dina lian anggota tayamum. Lain dina anggota tayamum. Wa illa jeung lamun tiamah dina anggota tayamum ada maka kudu ngabalikan maksud dia. Cek di dieu eta anggotana teh lain dina anggota naon? Tayamum. Lain dina anggota tayamum. Mana lain anggota tayamum? Anggota tayamum ya beungeut. Leungeut anggota tayamum. Anu lain anggota tayamum naon? Suku. Berarti lamun dina naon? Suku berarti. Kumaha lamun leleungeun mah berarti kumaha? Ada kudu ngabalikan deui leleungeun mah. Tapatar sih di dieu. Wa ieu jeung lamun teu lain anggota tayamum atawa dina anggota tayamum. Ieu kan di kumaha? Napina sabaraji? Dua apa neeh? Wa ieu jeung lamun teu lain dina anggota tayamum berarti dina anggota naon? Tayamum. Mana anggota tayamum? Wajah, jeung tangan. Berarti lamun dina tangan tetep ada kudu ngabalikan deui lamun dina anggota naon? Tayamum. Lamun dina bongot ieu, nya. Dina bongot. Libah keur masak. Dina hawu. Pete. Burur teh naon? Seuneu kana beungeut. Nah, misalna teh kahuruan teh beungeut lain nang kompor. Gimana? Tah, diperbani kabehanana. Beungeut teh. Jiga mumi. Diperbani kabehanana. Make perbana kudu keur boga naon? Wudu. Gitu. Tangke wudu kan berarti di kumaha? Diusap baheuna berarti perbana. Boleh make cai. Sabab belum make cai ke hese naon? Hese cager, kamu kusina. Nah, berarti di kumaha diusap. Lamun leungeunnya, leungeun mah biasa we make cai kabeh cai. Nah, geus kitu kumaha? Geus tayamum kakara salat. Wajib dibalikan deui, wajib dibalikan deui. Sabab dina anggota naon? Tayamum gitu. Ada wajib dibalikan deui. Lain lamun lain dina anggota naon? Gitu. Yes. Wa hadza jeung ari ieu teh mah eta perkara. Qala nu ngucap kana itu masa Nawawi Imam Nawawi fi raudhati dina kitab naon? Allah. Lakin nawa jeung tetepin hari itu Imam Nawawi fil Majmu' dina kitab Majmu'. Ina itlaqul jumhuri sanya-nyana ari ngamutlakeun ulama jumhur. Yak tadi eta nuduhkeun itu itlaq adamil farqi kana teu ayana perbedaan
ai baina a'dha'i tayammumi di antara pirang-pirang anggota tayamum jeung lihat di itu anggota tayamum. Tah ieu teh kaul Imam Nawawi dina kitab Raudhah. Tapi aya deui kaul Imam Nawawi geus mutlak we. Rek dina anggota tayamum marek henteu pokona mah anu tadi. Anu tadi teh lamun teh mah ayeuna neuneuna keur kaayaan suci maka teu wajib ada. Lamun keunana keur boga hadas atawa teu boga wudu maka wajib ada. Itu ceuk qaul Imam Nawawi dina kitab naon Majmu'. Jadi teu kudu ayeuna tadi teh ya dina sarana aya naon lamun dina anggota tayamum atawa lain dina anggota tayamum eueuh naon teh kait eta teh ceuk Imam Nawawi dina kitab naon kitab Majmu' henteu naon dimutakeun teu make kait kitu. Memang bisi liar teh mah anu eta we lah kitu nya. Jadi simpakeun teh kumaha keur naon kumaha urang keur kaayaan suci jeung kitu. Lamun keur kaayaan suci berarti teu wajib juga. Lamun keur kaayaan teu suci atawa teu boga wudu maka wajib di kaduaan, wajib ada di kaduaan. Geus itu anu ngaboga naon jabair. Geus wa yustaratu jeung disyaratkeun ya jabirati dina perban naon alla ta'khuda yen ulah nyokot itu jabirah minas sahihi tina anu cager. Ila manging perkara labuda anu mesti itu emak minhu tina atu sahih lil istimsaki pikeun pikeun narikan wali wasauki jeung nalian wal asobati jeung ubaran wal marhami jeung tegesna ngubaran. Nah, si jabirahna teu meunang keuna kana anu cager. Dengan deui. Si jabirahna jadi lamun dina tangan ieu aya naon aya jabiro aya perban maka si perbana saukuran anu nangungkul anu luka wungkul teu meunang merbanan anu cager kecuali keur nalian. Nah, kecuali keur nalian tuluy keur diubaran ya kecuali keur diubaran kecuali keur dipopokan ka eta mah hukumna meunang gitu. Sabab moal bisa ditalian namun teh mah henteu nutupan anu naon cager gitu. Maka ieu anu cager kudu ka katalian. Tah kecuali eta intina berarti sakulingan anu diperbanan. Teu meunang ayeuna anu sohe anu cager nu sohe teh itu kaperbanan. Jadi anu sohe berarti kudu kumaha? Kudu ka kumaha ku cai wuduna. Itu. Anapuana anu ieu mah dikumaha diusap ya anu belah dieu. Geus sakitu eta mah. Wa nawiha jeung saumpamana itu anu kabeh rajarhi kana anu luka. Kajabi roti sapertikeun perban. Wa ya tayammamu jeung tayammum si jamal likulli fardhatin pikeun saban-saban fardu. Nah, berarti tayamumna kudu pikeun saban-saban naon? Fardu. Ya. Lamun boga wudu keneh, tayamum deui. Lamun geus batal, nya wudu deui. Misalna ieu magrib. Nah, magrib make jabirah, aya jabirah, ya. Berarti wudu usap teruskeun wuduna, terus tayamum. Salat magrib. Geus kitu can batal naonna? Wuduna, maka tayamum deui. Da kudu wudu, da wuduna mana naon pan tadi? Geus. Dan can batal wuduna. Pan tayamum mah kudu saban-saban naon? Fardu. Maka tayamum deui kecuali lamun naon? Batal. Nah, lamun batal berarti kudu wudu deui tayamum deui. Pan tayamum pikeun saban-saban naon pan? Fardu. Dan maka kudu tayamum deui. Namun teh mah encan batal.
Wa manduratin jeung anu dinadarkeun, salatna anu dinadarkeun. Ya. Lamun salat ayeuna anu dinadarkeun berarti hukumna salat anu dinadarkeun ya wajib hukumna. Wajib ayeuna tayamum, wajib tayamum. Nadar geus magrib cek nu rezeki teh urang rek salat sunat bada magrib 2 rakaat. Nadar. Lamun ayeuna urang cek nu rezeki teh. Lamun ayeuna urang kabagian sangu nadar rek salat sunat bada magrib. Sabab biasana sangu sok kabeakeun. Komo ngajina lila dikembang idik sok lila dipikeun ka magrib tara kabagian sangu. Nah, ayeuna mah rek dinadarkeun. Lamun nepikeun ka kabagian sangu, nadar rek salat sunat sabada naon magrib. Berarti sunat dinadarkeun jadi kumaha? Wajib. Jadi wajib. Nah, bari keur ka aya rezeki kumaha? Keur diperban. Sabab labuh dina motor teh ya. Atawa teterekelan ka datang ka nangka geus kitu naon? Labuh ka handap diperban. Nah, maka ake ketika wudu, geus wudu ieu diusap tayamum salat magrib. Geus salat magrib, arek salat sabada magrib anu dinadarkeun deui wajib deui naon? Tayamum sabab eta fardu. Sabab dinadarkeun. Kecuali lamun teh mah sunat anu henteu dinadarkeun. Eta mah teh kudu tayamum deui. Da eta mah sunat. Ieu mah lamun dinadarkeun. Wajib tayamum. Fala yajma'u jeung wala ngajama itu si jama baina sholatai faradin di antara dua salat fardu bitayamumin ku tayamum wahidin anu hiji. Teu meunang ayeuna ngajama dua salat ku tayamum anu hiji. Berarti ieu mah ngajama salat mah gambaranna keur di mana? Di perjalanan. Misalna berarti nu rezeki rek balik kieu wae nyeri teu cager-cager rek balik cing rezeki teh. Rek balikan ini mah ka bapak. Tara diubaran ku bapak mah. Rekan ini balikna. Ninina di mana? Misalna di Surabaya. Oh, jauh pan geus nisab naon eta berarti jama geus nisab jeung kosor geus naon? Geus nisab. Nah, ketika di perjalanan misalna rek di jama salatna, bari keur kaayaan gitu, maka lamun rek di jama tayamumna 2 kali. Sabab ngajama itu ngahejikeun 2 salat dina 1 waktu, bari 2 salatna eta fardu 2 fardu. Ya, berarti engke lamun geus salat zuhur ieu lamun di jama takdim, berarti lamun jama takdim kan ditarik asar ka mana? Zuhur. Berarti ngalaksanakeun zuhur jeung asar dina waktu naon? Zuhur. Tah geus ngalaksanakeun salat zuhur, tah tayamum deui. Itu, nya tayamum kakara salat naon? Asar. Gitu. Naon? Namun di jama. Teu meunang dua nananya teu meunang. Matak cek di dieu fala yujmi'u baina sholatai fardin bitayammumin wa hidin. Teu meunang ngajama antara 2 salat fardu ku hiji tayamum itu hukumna boleh. Wala baina tawafaini jeung teu meunang antara 2 tawaf, wala baina sholatin wa tawafin jeung teu meunang di antarana salat jeung naon? Jeung tawaf. Nah, berarti ieu mah salat fardu jeung tawaf 1 kali tayamum itu gak boleh. Ya. Atawa 2 kali tawaf itu teu meunang. Kudu sakali tawaf. Sakali tawaf itu berarti 7 keliling tayamum tawaf. Gitu. Atawa wala baina jum'atin wa khutbataiha. Jeung teu meunang antara salat Jumat jeung 2 khutbahna. Tah, ieu salat Jumat jeung 2 khutbah kumaha hukumna Pak? Fardu. Lamun khatibna diperban. Nah, kelas tadi. Misalna ayeuna ngeusi bagian naon? Bagian khutbah. Bari kieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kieu ke tongkat. 5 kieu.
Berarti engke geus khutbahna kumaha? Geus beres khutbah. Tayamum deui. Tayamum rek naon? Salat Jumat. Pan 2 kali. Ya. Hiji nu padu teh khutbah, 2 khutbah, 2 salat Jumat. Berarti geus ngalaksanakeun khutbah wudu deui teu kudu da teu batal kecuali lamun naon? Batal. Kakara naon? Tayamum. Geus tayamum kakara salat. Tidak, sabab eta naon? Fardu 2 nana fardu. Wal mar'ati ajang eta tetep pikeun awewe. Idza tayammamat, di mana-mana tayamum itu awewe. Itamkinil halili pikeun ngamunkeun anu halal. Antap ala arien migawe itu si mar'ah kana itu tamkin miroron kana pirang-pirang balikan. Ieu mah awewe ya. Awewe geus naon? Geus head teh tuliskeun kitu. Gatet saat naon? Terus salaki kebenaran datang salaki itu. Geus kitu ngajak. Neng hayu orang main-main pencak silat, orang taruh. Tapi karek pegat can adus cai tayamum. Gitu. Tayamum bisa petayamum. Lamun naon. Cai pan ye ditamkinil halali pikeun ngamenangkeun naon anu halal atawa salaki. Matak bahasa halal ieu teh pikeun ngamenangkeun anu halal teh hiji bisa salaki, 2 bisa sayyid lamun baheula. Sayyid teh berarti dudungan anu ngabogaan naon? Amat lamun baheula. Lamun ayeuna makan ayeuna mah da kabeh geus naon? Merdeka. Berarti ayeuna mah keur ka berarti keur ka salaki. Gitu. Nah, misalnya ayeuna salakina datang. Neng, cek salaki teh. Kulan bade naon hayu. Tibeurang wios sok. Nah, karek oge saat het. Cai tayamum. Nah, tayamum gitu. Geus kitu tayamum, geus kitu kakara naon? Kakara bisa. Gitu. Lamun teh mah naon? Cai. Terus kumaha ieu mah? 5 ronde. Tiap ronde kudu tayamum, teu kudu. 1 kali tayamum bisa dipakai 5 ronde. Atau 10 ronde bebas. Miroron kana pirang-pirang balikan. Teu kudu naon heula, tayamum heula langsung gitu. Can tayamum deui. Engke deui tayamum mah meunang 5 ronde oge. Itu langsung we. Itu eukeun naon? Eukeun ngameunangkeun. Anger hadasna badag aya. Anger wajib urus. Anger deui eta mah keur naon? Eukeun ngameunangkeun hungkul saperti keunina salat, eukeun ngameunangkeun naon?